mah tina puasa teh nya. Jadi nilai urang teh karek kapangit engke geus beres puasa. Tingali kalau lampahnya. Jadi laku-lampah urang. Lamun robah jadi halus berarti meureun indikator teh. Lain artina geus ditarima, tapi indikator. Naon indikator? Ciri, Pak. Ciri yang kurang teh berpotensi diterima gitu. Sabab aya nilai perubahan anu halus gitu. Namun dina haji mah mabrur teh euy, haji mabrur teh pan lain balik selamat ka dieu lain gitu teh. Geus balik ka kumaha perubahan aya. Laku lampah gitu. Biasa berada naon korek jadi bageun. Nya eta. Pan puasa teh ame ngarasakeun urang. Kumaha peuringna jalma nu miskin. Nalika teu boga kerendahan. Diharapkeun urang ngarasa peuring teh urang boga empati kana miskin jadi mere mawe. Nah, lamun mere mawe urang bergerak sering berarti bener nilai-nilai puasa teh tumbuh di urang teh gitu. Urang teh seolah keur dipelakan yang beruang teh. Nubuan jadi urang sanes lebaran gitu. Rek burung-burung jadi alus sih. Ganti gitu bah. Eta arti mau nih, setuju mau nih. Palingan abis sok ningali nya eta ningali. Ya mandiri abdi kan tentang ieu gitu nya. Kadang sok aya mau nih aya geus beres puasa ya. Aya diri kieu mau nih ya. Ada geus beres puasa. Biasa deui we. Eta teh terjadi puasa teh. Eta teh jadi hati teh apa atuh puasa teh. Lain harewa si setan mau nih. Lain urang mah eta. Ulah segala menyerahkeun ka setan. Aman-aman aya. Ayo apa tuh mana itu apa setan amat? Kumaha gitu? Setan amat protes. Kumaha protes teh? Si ieu anu loba kawin wae si ieu. Nu ngarasakeun kangeunahan si ieu. Ditanya ka abdi. Bah cing atuh cing era. Tebongan setan. Dia setan. Setan amat kan ka abdi. Geuleuh cing siapa? Ada asa ngarasakeun ngeunah si abah. Anu sakeun urang amat. Berarti setan jadi setan teh kumaha mun teh bentukna jin setan teh memang diutus Allah teh kudu ngaganggu urang atau urang kudu kuat kumaha maksudna eta setan apa abi lain setan diutus ku Allah ngaganggu lain setan milih pagawean milih bah keur ngaganggu urang timuru teh ka urang iri dengki teh ka urang ka manusia nah pan eta jadi persoalan teh da sabenerna mah setan teh pangleketna ibadah baheula mah go. Nah kumaha? Asa teu ngeunah ge setan. Saencan urang dijieun teh makhluk teh karek aya setan jeung malaikat. Saencan manusia dijieun. Manusia geus setan dijieun manusia gitu. Terus kita sujud ka manusia gitu. Eta setan teh. Mung setan mah bari malaikat mah sujud. Setan mah mung setan mah kulantaran ngarasa panghebat. Berarti sombongnya heueuh ta eta nu ngukurkeun para teh sabenerna mah euy. Kade tah. Lain kade pokoknya mana kade naon. Sama hebatan. Nah, nu mah ulah asa aing ulah kidu. Ulah asa aing panghadeun, asa aing pangsoleh. Ta eta anu kaboboh ku setan sebenarnya. Iya rada menarik mah buat kami ya rada. Kumaha kita ku ego di budak gitu. Di budak kumaha ada urang mah mana? Maksudnya ucapan ngomonin ieu. Kumaha. Ulah ngarasa pang pinterna. Nya. Ulah ngarasa pang benerna. Berarti nu kitu cek wanita tadi teh. Goreng. Goreng pan setan teh kitu kelakuan. Asup pang alus. Berarti abdi sok loba atuh maneh nu mataan abdi. Kumaha kitu? Heuh jang ulah anu sabab lamun anu teh laku lampah anu teh anu tah tinggal akahnya penghadirannya tara siga kitu tuh si anu kalakuan tinggal tah kurang cik ieu abi ka mana ieu teh ngembok teh abi bahasa eta teh tah jadi kieu kumaha we teh cik abi teh kumaha eta abi bingung atuh pan mun kitu mah jadi ria mun alus sorangan berarti balan setan apa eta teh digoda ku setan teh kitu dek mana salat tapi kudu hayang kamuji salat teh Kitu setan lain kitu setan Gusti abi mah ngobrolkeun nu ieu kan abi sok minang di papatan kitu
loba jelema teh nu ngarasa uyah kitu asa aing pang sagala asa aing pang yahona asa aing pang hebat pangbuharna padahal sok buka dina keterangan nya urang teh lain nanaon jeung urang teh eueuh nanaonan sebab lamun ego isuk init ka pamempek papanggih jeung laut nya eta cai laut anu tuh kahitung sabaraha jumlahna satu bindel heeh asup ke juru kana cai laut nya nya tapan aya tah angkat aya cai ngetlah aya tah eta bandingan ilmu urang jeung ilmu nu Allah Sekecil didamel ku Allah ya ceket lah di laut besar ilmu anu didamel ku Allah tuh sakit jiga cai di laut tahu dibikin ka urang mah kudu sakecel eta mata teu pantes gede hulu itu kami Pak Ali kalau saya tahu baik sia jadi makanya berarti ego kala coba ieu dengekeun heula ya bahasa mah pintar ya dengekeun heula berarti ego kudu kumaha atuh abdi teh lamun misalkan ieu punten abdi boga budak leutik ya terutama budak-budak ego ulah teh bika jadi sombong ego teh matahan budak teh cik atuh mau berek cara teh ego da sia batu budak sekarang ya da sia diparawan ku budak sih gitu juga keur ego lalu dikeneh budak ego teh ulah jadi kieu jadi sombong kieu gitu kan budak teh narima terus abdi teh sombong cik kudu kumaha abdi teh beres untuk urang teu kudu urang ngarasa halus contohan jadi kieu ka masjid atuh mah teu salat nya ada urang cici BBM anu BBM budak lain ya budak itu kurang ini kawan ada budak pada sombong gitu sabar jadi loba cara naon mintonkeun kahadean tapi teu kudu bebeja teu kudu diubah kartos ya mah karek nyumbang 500 perak diumumkeun ya keberapa ratus perak ya Pak Poli beda jeung igo nyumbang cek igo teh abdi mentong dulu tong ditulis tapi ku itu ditulis kan salah ya mah da itu bakal pertanggungjawaban ka masyarakat anu laporan gitu anggar kudu aya nah balot teh kudu jelas saha mun gitu gitu saya Poli lamun model nyumbang gitu salah ya Bang nyumbang aja Bang abdi pas sok nyumbang Poli tak kamari kali itu ke madrasah saya kok saja di dia mah ampura kok buka 10.000 harus batal lain ditinggal di milena tapi Poli jadi tuliskan usia teh jadi tulis rumah di catatan teh bahaya ada paharapan geus nepi pan sia teh gogorowokan doi urang nyumbang omat ulah dituliskeun tapi nyaraheun jelema teh kabeh go ulah dituliskeun tapi nyaraheun meureun sarua liang jelema loba beda jeung kieu ulah dituliskeun beda urang ini padahal kieu dasar ieu nyumbang nya itu dituliskeun atuh sarua aja dituliskeun sarua nama tapi lamun pieu angkana kahadean mah cek aya paribasa kok nya lamun leungeun ke katu mere leungeun ke tong apaleun oh yang kumaha Poli lamun jadi lamun leungeun katu nu mere leungeun ke tong apaleun kumaha atuh kumaha carana nya kudu dikartieulkeun eta teh paribasa Bang jadi kahadean mah tong diuar-uar sok sanajan kan deukeut di lingkungan sorangan kok buka batur model lamun mere we leungeun ieu anu ieu ulah nyawa apa anu kabeh pada kieu lain hatina teh ieu paribasa paribasa teh kieu ibarat teu mungkin dengan kenca teu nyaho kan paribasa saking entongna diubar amber ari kahadean mah keun ada geus Allah mamahuningan da engke teh di alam akhirat teh moal aya kahadean segede kebul ge anu kaliwat ayam kemerahan aya gemrai wah di CCTV dina naon teh nyopot saweran ya teh nyopot saweran naon mata kade euy anu sok saweran we nya komo pejabat euy saweran oh eta teh aya kan ditinggalikeun tah duit teh pamana di kepala dinas di Nyawenda beuki dosa sia euy teh
Coba tina duit proyek teh nyampe teh euy. Ada orang siga video, kan orang ada Nangke coba flash nih. Ngan batul buat anu nyaho. Kasaba batul dia sibuk jeung dosana masing-masing. Engke mau urasan urang we. Ngan urang ulah engke nipisi disalahkeun jeung anak jeung pamajikan. Nya. Kumaha model duit kitu kodinya bikin ke budaknya. Komot. Wah, Bang. Ulah we eta mah kade. Tapi abdi mah kemarin kamari pan majugan. Ya. Dan tadi ka pamajikankeun jeung kebudakeun kamu kesieukeun mun eta. Naon duit naon teh? majeng. Atuh ulah ka baturan geus sarua we ulah di. Benda apa? Benda apa lagi gitu Masa masa. wajeng mana minuman keras mun geus ieu. Kapan beda KHR gitu kayak oh ingat. Tapi kan menang meres THR na eta mah tuh. Mun teu didoan itu teh dikandaan ku urang. Tapi kan dia pakai sana kan dia benernya Waduh, ieu mah apa udah sama menit teh. kan dari THR kan. Nanti Ya THR. geus beak. Merek kan. Bisa beuki ngacapluk ge. Mangga urang sangakeun hanu bade ngalantung.